Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Alhamdulillah urang danget ieu aya ajeuna sehat tur panjang yuswa tiasa ngabandungan deui lajenganna carita jakarana anu baris di Bandungan ayeuna bagian anu ka-38. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-38 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa alam peuting harita Nyi Arum daek teu daek kudu ngalayanan gelut atanapi tarung jeung si Jupri lo nya. Dah kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paus namah manah urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kade hilap, like, subscribe, komen, sareng toel loncengna lo nya. Atuh nuhun lo kumarupi perhatos ada mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh beuki lila beuki peuting bae kaayaan khususna di lembur Sindang Sari. Teu jauh ti imah bakugu harita teh aya nu bitotama horeng si mana horeng si Jupri ngaladenan nyatana Arum Rengganis. Sok sia dua jalma harita keur tarung bebeakan. Si Jupri cakakak seuri harita teh lucu meureun ningali awewe kitu mah. Wanian cacakan ti peuting komo ti beurang beureunan. Ayo nya geura ketrukkeun ieu sok sakabeh pangabisa teh. mentong somong sia teu bakal somong sia. Da aing oge sia teh can puguh eleh ku maneh sia ku sia. Eueuh can puguh eleh ya nya. Tapi engke sakedeung deui ge eleh ngajeng jehe geura. Setan sia. Keur deui atuh harita Arum Rengganis harita jeung si Jupri bebeakan tarung beuki ragot bae. Sabab atuh seuli tarok jeung seuli kadek seuli besot jeung sajabana. Arum Rengganis muridna Ki Japar teh lah sok sanajan pangawakan awewe. Harita mah mampu geudi ngalayanan si Jupri. Pangna kitu si Jupri agag-agagan manehna henteu luas. Lamun seug eta awewe kabeunangan ku manehna matak si Jupri mah sahayuna we gelutna teh. Nu penting mah cenah bisa mawa eta awewe. Kocapkeun harita kaayaan bapakku anu di bumi
nuju aya di patengahan barang ngadangu suara arum rengganis atuh juga anu keur sasentak songor tadi. Gancang atuh harita keneh cung kedeung cengkat tina calikna sarta terus atuh ngaleos muru ka kamar bari jeung sasauran ka anakna. Terus atuh harita ken oge nyurunkeun pantok kamar anakna nu tetela harita ditulakan ti jero. Nyai, arum, cek pakubu harita. Barang berai teh harita atuh pantok engab. Atawa dibuka puguh we atuh bapak kubu teh merikeun kacalangap. Lantaran arum rengganis teh kasampak di kamarna. Komo atuh barang red kana jandela anu geus ngagemblang deui jiga ti heula-heula. Atuh pakubu teh harita katingali mun pias pamunteunna teh. Sakadapan mah atuh harita ngadon colohok bengong we. Tapi sabot keur kitu kadang diburuan aya sora anu raribut. Gancang atuh harita bapak kubu nyaketan kana jandela. Sarta socana ningali keluar barang breh teh gebeg harita. Manah pakubu teh merikeun ngagebeg lantaran jelas di luar teh aya dua urang anu keur tararum pahareup-hareup. Komo atuh barang dingah kanu saurang mah anu tetela eta putrana nyatana arum rengganis. Nu harita keur nyeklan bedog bari jeung adu renyom jeung si Jupri. Ret atuh harita pakubu ngareret kanu saurang deui tetela atuh. Nu saurang deui lalaki teh dadeganna katempo jangkung badag. Sok sarajan kaayaan lebah dinya tepat ti caang oge. Ngan saukur kacangan ku lampu lantera anu ngahaja digantungkeun dina panyaweran. Tapi untung awas sakit oge. Komo atuh da katambahan ku caangna cahaya bentang anu geus baranan atuh di langit. Sanajan teu ngebrak caang tapi cukup ari kalieun mah. Sang geus jelas matunya harita kene oge. Bapak kubu saurang atuh jeung Ambu Rodiah anu kaparengan harita norojo ka payuneun pakubu. Ari sabab sarua atuh Ambu Rodiah oge harita. Waktu cita di kulem ngadadak atuh ngorejat hudang da puguh kagaruakeun ku sora anu raribut. Ketapana aya naon deui atuh ieu teh geuningan mun asa gararan teh kieu. Itu anak urang Ambu di Puruan jeung saurang lalaki. Naon? Lalaki saha? Ari bapa jeung naon maksudna atuh kuring mah asa teu ngarti teuing. Ih, Ambu. Duh, si Nyai anak urang jiga keur parasea jeung saurang lalaki. Tapi teuing saha? Da mah page atuh teh apa? Tapi jika-jika mah boga niat teu hade teh mangkeluk eta. Gusti waduh bapa bangsa teh nu kamari datang teh merenangan. Tah nu rek mawa anak urang teh kitu kudu kumaha atuh ari geus kieu. Gancangan atuh si Ujang jaka teh ka mana geura budah-udangkeun ngarap bisa nulungan anak urang. Cuh, jika ditu ka imahna Japar ka ditu hudangkeun jang jakana. Ieu masuk ka mana wae ngacapruk si deuk ge eueuh jang jaka teh. Bieu teh ka dieu keur milu ngarona tina tuh jeung si Ajo. Atuh ka mana budak teh ari geus kieu kumaha atuh? Geus Ambu tong wa kageumpeur ieu ayeuna bapa rek kaluar cig. Eta koh kadikeun. Urang takol ieu ngarah batur daradang ka dieu. Nah, atuh geus kitu mah bapakku oge terus harita kene gancangan ngaluar bari jeung kurudung atuh nakohkeun koko. Sorana mau ditarik ngahaja. Maksudna mah ngarah batur-batur salembur gancang daratan kadinya cenah. Tunda heula atuh kayaan palurah alias pakubu ayeuna urang kocapkeun deui Nyi Arum Rengganis anu harita masih kene ragot arung ngalawanan si Jupri. Beuki lila tarung teh beuki ragot bae. Ari Arum Rengganis mah nya-nya gelutna teh sabalikna pikeun si Jupri sabab aya hate kadua leutik atuh gelutna teh teu dinyakeun. Nyaan geuningnya alah boga pangabisa Nyai. Mantong lo babacot sia setan. Lantaran sia sagedeung oge sia bakal dijajapkeun sia ka alam akhirat waing. Sorry. Cek saha teh Nyai? Cek aing. Sok pirakot tuh cek selain anaman. Aduh, ampun, itu sebenarnya mah akang teh nyaasin ka koet ku bedog. Ulah somong atuh ye, rasakeun di adek nyaan mah. Nya ieu teh. Hor, maka jeung nanya kawasun rek jual beli.
Nyaan aing mah dulu. Hop, hop. Cium siak atuh harita. Si Jupri narajang bedog ngolebat atuh nyurbuk dek narah kana bincurang arum merengganis. Tapi enak da atuh arum merengganis oge teu cileureun harita kene sakilat cileung luncat keluar bari jeung siak atuh harita. Sakilat dampa sukuna anu katuhu nyamber kana tarangna si Jupri. Si Jupri oge atuh harita teu eleh kasiit sakilat atuh lap ngalapkeun sirahna siak lap kaplos dampa suku arum rengganis milepas teu keuna kana sasaran. Anu tarung harita beuki lila teu beuki ragot bae, malah ayeuna mah atuh geus katempo gerakan-gerakan arum rengganis teh geus mimiti rada ngurangan. Kagancanganana atawa kacepetanana sabab harita tanaga geus mimiti rada ngurangan. Kesang geus ngoprot meusehan sakunjuring awak. Arum rengganis harita katempo menireng hapranjug dadana teh naik turun. Bakatku capek juga nama samalah dina hiji kasempatan hajing atuh harita arum rengganis mundur heula ka tukang sababaraha lengkah ngajauhan ka si Jupri anu harita terus ngangseng narajang ka manehna. Kunaon nyai anu geulis teh kalakah mundur ka tukang nah geus teu kuat pikeun gelut ngalawanan aa. Ngadenge kecapan omongan kitu ti si Jupri kacrot deui atuh harita. Arum rengganis nyiduh bakatku sabol mah puguh we harita arum rengganis teh hatena beudi panas pisan ngaheab. Parandene kitu oge atuh harita keur sakedapan mah rada cicing nyabar-nyabar maneh bari panon dibelelkeun nempok ka si Jupri anu harita keur seserian sesarengehan bangun anu bungah pisan. Samalah harita arum rengganis ngagerentas jroning hate. Ya Allah ya Rabbi, namanya hese-hese teuing eta mangkeluk teh dirubuhkeunana. Kudu kumaha atuh ari geus kieu aing, tenaga aing geus mimiti ngurangan, samalah awak oge menikeun Kang geus ngarasa lungse. Ka mana atuh rek Kang Jaka, nyambet eueuh nulungan. Kitu galecokna hate mano. Hatena arum rengganis. Harita samalahan make jeung ras inget akajakarana sagala rupa. Nya terus atuh antuk namah jadi ngahuleng sabot keur kitu cakakak atuh harita si Jupri seuri atuh puguh we arum rengganis teh ngaranjug rewas sarta harita gancang sadar deui kana kaayaan. Eta atuh geulis he kalau terus ngahuleng capek nyai teh. Aing capek sia, teu kudu ngomong sia da aing mah sia can ngaku eleh sok sia gancangan maju deui sia jeung aing. Dasar awewe bangkaur warah meniku teu beunang disabaran ye. Hiam ciu atuh harita. Si Jupri teh narajang deui bedog dang lebat rek ngarah kana awaknya arum rengganis. Bedog atuh si Jupri menikeun ka butbut murudul gancang ngancam-ngancam kana sakujuring awakna. Atuh puguh we harita arum rengganis oge atuh ampir-ampiran kawalahan. Awakna terus harita kena gulak-gilak micenan serangan lawan. Barjeng nakisan serangan bedog si Jupri. Bedog si Jupri ditadah ku bedag sorangan atuh nebikeun ka pabentar menikeun ka rame pating belentrang jiga tadi. Dina kayaan kitu bedog atuh si Jupri ngalayang atuh rek naro kana sirah sorana teh meuning ngahiung bangbaraan. Tapi harita arum rengganis oge atuh berancingeus sakilat atuh ngelokkeun sirahna. Lap atuh harita sirah dielokkeun maksudna mah pikeun ngagiwarkeun eta serangan ti si Jupri anu rek narok sirahna. Atuh meuning ngahiuk bangbaraan harita arum rengganis oge harita rancingeus sakilat ngelokkeun di awakna. Hiuk lap besok kaplos atuh harita. Sabot harita atuh kacida pisan cepetna bedog si Jupri ngahaja dikepangkeun atuh rada nyerong kagigir. Hiuk lenyap atuh harita. Hate arum rengganis ngalenyap. Urang ajar sia. Tapi gancang atuh harita sadar. Sakilat bedogna si Jupri anu datang teh ditakis ku bedog deui. Hiuk bulan terang atuh harita. Cang bedog arum rengganis lebah di mah harita ngaceng teuing ka mana. Dina kayaan kitu seak atuh harita kena suku katuna si Jupri ngablesur deuk ngarah kana gado. Puguh we arum rengganis teh meuni guguk. Dina waktu ngasakedeung pisan si Jupri harita geus rek nepi hiuk belerung kadenge
aya sora anu ngabledug sarta dibarengan ku sora si Jupri anu ngagorowok bari jeung ajerag-ajeragan. Allah Allah aduh aduh nempo kayaan kitu harita. Arum Rengganis menikeun kakaget lantaran teu ngarti naon sababna si Jupri beuneu ngagoak. Tapi barang geus sidik breh teh harita aya saurang jajaka anu keur ngabedegak ngahalangan. Puguh we Arum Rengganis meuni atoh lantaran anu keur ngabedegak teh tayalian iwat di jakarana. Samalah harita Ajo jeung Samid oge geus aya di dinya satengah teu sadar. Harita Arum Rengganis sasauran, Kang Jaka. ngadangu Arum Rengganis harita nu nyauran gancang atuh harita kene jakarana malikeun awakna. Ret ngareret bari jeung imut. Deng, kumaha teh sawios-wios. Hampun nya akang teh ampir-ampir we telat. Alhamdulillah. Abi kita seos-seos kah? Nyuhun atuh. Pami kitu banyak sok atuh engah sok atuh Neng. Kasih sisokkeun sawios musuh ku akang ieu maya. Urang payunan sok engah atuh sok tuh antosan we sareng tuang ramaji itu. Cuman kade atuh Kang sing atos-atos mugi mah nya sing iat nanya marga eta teh jalmi anu nyana ka abdi kamari teh. Mun leres bisa akong ge da moal hilang. Ka eta jelema teh. Sabutkeun kitu atuh harita keuleuweuh si Jupri harta ngagorowok. Sorana meuni tarik nantang ka jakarana. Hei, babanyit cik urang ajar. Nah sia teh make jeung ngabongohan ngajejek cokor aing sia goblok. Lamun heueuh aya kawani, lamun heueuh aya kabacus, gancang sia ka dieu sang hareupan dewek sia. Lain ngalah ngabacot we sia mah. Jeung awewe neuha teu nyaho lamun eta awewe teh kabogo aing. Ngadenge si Jupri ngomong kitu, harta kene jakarana gancang atung ngomong ka Arum Rengganis. Nyai, sok antosan lah di sisinya. Duh, si Gijo tos nangtang Yuda ka akang. Mangga Kang, mugi atuh sing aya dina kasalamatan. Amin amin amin. Hatur nuhun Neng, mugi we nya sok ulah salempang ka akang. Da teu nyalira tuh disarengan ku Jang Ajo sareng Kang Samid. Semoga tuh Kang. Kan abdi bade ngantosan di sisi. Nya sanggeus kitu mah tuh harita kene leos. Arum Rengganis teh ganjang ka sisi ngadeukeutan ka bapana. Anu harita nuju ngadegue bari jeung molohok dina handapeun tangka buah. Bari jeung nyanya ka koh awi. Nya sanggeus Arum Rengganis ka sisi gancang atuh harita kene oge. Jang jakarana malih ka si Jupri anu harita keur ngabedegak bari jeung ngabar-ngabarkeun bedogna. Si Jupri harita teh menika karakat bari panon mencerong ka si jakarana. Matana anu bolotot teh atuh meuni ngapurilak. Harita gular geura jiga mata hilang we bari neuteup seukeut jiga anu hayang neureuy buleun. Lantaran ayeuna manehna geus sidik pisan yen jalma anu aya hareupeunana tatayalian iwati anu ngahaja keur diteangan teh. Dina kayaan kitu harita ngadadak aya sababaraha urang jalma anu waluncatan muruk ka si Jupri. Tayalian eta teh baladna si Oden jeung baturna anu ti tadi atuh memang marerehna geus area lebah dinya. Nah atuh barang nempo musuhna geus aya di dinya teh puguh we sakabehna oge ararato sarta terus atuh kaluar tina tempat panyumputanana. Cakakak cikikik sakabeh saleuseurian pok harita si Oden harita ngomong. Hahaha Jupri geuning teh matak hese euy geuning mangkeluk anu ku urang diteangan teh euy. Ayeuna mah geus aya di hareupeun urang. Tah ieu pisan musuh urang teh. Nya bener pisan euy Den. Ieu mangkeluk anu geus ngahalangan kana pamaksudan urang teh euy. Nah, cik bet, klik, jawab. Nah, sarua ieu musuh si lain deh. Ngadenge kekecapan jeung pananya teh si Odet kitu harita kena si Keling atuh jeung si Obet gancang pisan ngajawab lantarannya manehna moal poho cenah ka jajaka anu ieu mah kungsi patelak dina mangsa harita nulungan nyimami teh. Heuy, bener pisan Odet. Musuh dewek euy. Nya,
sarua dek oge ngaku ta ieu teh musuh kana aing si Bedut teh si kurang ajar halangan niatan dewek euy Jupri. Kaayaan alam peuting di lembur Sindang Sari ayeuna jadi guyur lantaran harita geus loba jalma anu datang kadinya. Sabab sarerea oge atuh ngadenge aya kaributan anu datang ti pelebah pakarangan imah bapaku. Malah tadi waktu kadenge aya sora kohkol anu ditakolan oge harita geus pangesi lembur teh geus murudul datang bari jeung marawa obor sewang-sewangan terus atuh ngadon nyaksian ning arum rengganis anu harita keur tarung jeung si Jupri. Dina kayaan kitu pok atuh harita kadenge si Jupri ngomong ditujukeun atuh ka jakarana. Hei sia bebenyit ayeuna si laing aya di dieu. Hah? Nya memang kuring aya di dieu terus maraneh teh atuh rek naon aya urusan naon jeung kuring atuh. Eta dasar bebenyit bau cikur kurang ajar sia. Nya heueuh atuh aing aya urusan jeung sia. Ke urusan naon atuh kuring jeung anjeun coba eta. Dasar kunyuk rawun sia montong pura-pura sia ku sia geus poho deui sia kana sagala anu geus dipilampah ku sia dina peuting kamari nya. Sia nya kulantaran sia anu sakabeh rancana dewek jadi gagal kaasup sia oge geus ngagagakeun sakabeh pagawean batur-batur dewek. Oh jadi kitu. Heeh. Terus maksud anjeun teh sakabeh ayeuna arek kumaha ieu teh jeung rek naon atuh? Cek jakarana tumanya ka si Jupri anu harita keur nangtung ajeng ngabedega bari jeung nulak cangkeng. Pok atuh harita si Oden anu ngajawab bari jeung panon molotot jeung sesentak. Ye, dengekeun sia pejuh. Dengekeun ku ceuli sia ngarah teh panasaran lamun hayang nyaho kana maksudna kayak sia aing batuk heula sia. Yo dengekon dewek sabatur-batur teh sia rek nyangkala ka si laing kitu sia kumaha karti ku sia. Oh sakitu oge kaharti pikeun kuring mah nyaksian kajadian kitu. Sedengkeun atuh si Ajo harita jeung Mang Samin nararangtung we gigireunana jang saka atuh jang jaka harita pok deui ngomong walonan kasih Oden tadi. Oh nya bener pisan tah kitu teh. Duh jadi makneh teh rek maksud teh rek naon atuh sebenarnya. Hah ya kunaon atuh sia si laing teh kalakah pating kaceuwis kitu. Dengekeun mah aing sok atuh ayeuna si laing teh hayang kumaha teh maksudna. Kalah hahaha masih kene nanya sia ka aing ayeuna mah atuh sok sia lamun si laing hayang salamet gancang ayeuna kene sia kudu serah bongkokan ka aing. Terus si laing arek dibawa ek disetorkeun heula ku aing ka guru dewek adu gagah sakti mandraguna. Tapi lamun sia embung geus pasti si laing bakal modar. Tapi moal sorangan modar oge. Geus tangtuna oge atuh jeung sakabeh urang lembur di dieu Sindang Sari. Rek diancur leburkeun sia ku aing sakalian kabeh ge. Diburak-barik peuting ieu kene oge. Cek si Oden ngomong meuli beberwekan barang ngadengeh kekecapan kitu ti si Oden anu samodel kitu sakur anu aya di dinya kabeh oge atuh meunikeun kang ngaranjung. Samalah beungeutna oge atuh meuni pararias. Sarerea atuh ngarasa hariwang sok sieun nya lemburna diburak-balik ku maranehna. Komo pikeun jalma anu eueuh ka wani mah. Harita saware terus atuh nyingrai. Ararinit ngajauhan eta tempat lantaran ngarasa keung jeung sieun melang di ongkoh jeung hariwang. Sok sieun komplotan rampog deh bener-bener bakal ngabuktikeun sakabeh omonganna tadi. Jang jaka harita pok
ngomong deui. Oh, lamun kitu mah si lain teh bener-bener jalma jahat atunya. Teu bisa diantep lamun kitu mah atuh. Alah sia sabodo teuing goblok. Aing mah sok sanajan disebut jalma jahat oge. Da eueuh pangaruhan lah pokona mah sok. Calengkung teh harita si Juha ngabantuan si Oden meureun ngomong. Kuleuweuh teh. Beges. Tong diajak wae ngabacot atuh sia duit. Ayeuna masuk ganjangan dah. Urang cangkalag capek aing mah ieu ngabandungan oge harare teh muri harese pisan. Ngabangu si hoyo. Sok. Ya, kemang ke atuh lah Juha. Kudu urusan teuing. Tapi rek naon sia teh ngawau wae. Ya, apaan urang teh? Acan nyaho kana ngaranna, acan nyaho kana alamatna segala panapan. Tenang we atuh. Sok bener sampai memodar mah teh tanya heula ke euy jeung kahayangna sekalian. Jadi penasaran aing ieu. Atuh terus sarta si Oden nanya ka musuhna anu keur nangtung bari ngawaskeun ka manehna. Hai. Dengekeun sia. Babajit, dewek rek nanya heula ka sia. Saha sia teh ngaran teh? Hah? Teu kudu nanya ngaran atulah deueuh pentingna. Naon? Eueuh pentingna? Nah cek saha sia make jeung eueuh pentingna goblok. Heueuh cek uring. Teu penting atuh ngaran mah. Oh sia. Nah mun asa hese-hese teuing pirake saukur nanya ngaran wungkul. Tong hahaha sia. Ditanya ngaran sia teu ngaku sia. Teu ngabejakeun kelakah nyerengeh sia. Nya heug atuh ari si laing sakabeh hayang panasaran kana ngaran kuring. Tah ayeuna dengekeun rek dibejakeun ngarah teu tatanya bae. Sok dengekeun kumaraneh. Ngaran kuring teh Jakarana. Nu katelah mah geus tah cukup sakitu oge. Dedengean aing teh jajaka ngalaan calana. Ngadenge kekecapan kitu di si Oden Jakarana moni amak rakatak nafsu. Kelueuh atuh harita Jakarana. Hei, Badog, Garong. Sok balikan deui sia. Ngaran aing tong diruksak kitu. Aing ngaran Jakarana. Lain jajaka ngalaan calana sakali deui sia ngabacot kitu. Bedog aing sia nyamar kana hulu sia. Mentong hahaha sia. Celekutuk atuh hareup si Oden teh seurih jeung serikeun ka Jakarana meureunnan. Padahal Mas Oden ngahaja nyebut jakak ngalaan calana supaya amekeun maksud mah dipancing. Celekutuk atuh si Oden harita. Jadi ngaran si lain teh Jakarana nya. Cukup sakitu ge euy. Terus kumaha ayeuna si lain? Arek sarah bongkokan ka dewek atawa moal? Ieu mah kuring geus moal ngomong dua kali deui jawaban kuring mah. Teu hayang lamun kudu sarah bongkokan ka aranjeun sakabeh oge. Sok sanajan nepikeun ka kumaha bae oge. Jupri. Hei. Geus jelas euy, ieu pejuh teh ieu. Moal bisa ditawar Badabi deui. Moal bisa dibawa Badabi. Soklah. Tong diantep euy. Ya, siap. Nah, atuh lain teh tadi sia teh diajak ngabacot ku sia atuh. Waktu beak ai si lain sok. Cangkalak tah heuy. Sarea maju. Cek si Jupri merekomando. Harita kene gancang atuh mereparentah si Jupri sakasa kabeh baladna. Anu harita geus sayaga si tadi kene supaya gancang nyangkalak anu jadi musuhna cenah. Sanggeus nempok itu mah atuh harita kene oge Jakarana harita teu cicingeun. Bok atuh ngomong mere pepeling ka Ajo jeung ka Samin anu harita geus tatan arek milu gelut cenah. Pikeun yang hareupan si Jupri katut baturna. Jangan jauh oge ka Samin kade ge nyasing ati-atinya sabab maraneh teh teu bisa dilaworkeun. Namanya Aden, ngamokeun akang oge dah. Sarua hati-hati. Abli, sok, maranehna mah aya genep pasti genep mah saimang ya.
ulah gugup jeung kade. Ulah pajauh teuing. Jangan Kang Aden mung jauh jeung adang Kang Aden. Nya sok sing hati-hati sok. Nya sanggeus kitu mah atuh harita. Sarerea atuh paharip-harip bari jeung silih polototan si Oded atuh jeung baladna anu 5 sarta mibanda dedegan anu carangkung gede besongot budi amprotan deuk ngalawan atuh 3 urang nya komo atuh da sami jeung si Ajom awakna oge leutik jeung penek deui nya puguh we atuh ku saliwat mah geus katempo kaayaan teh teu saimbang parandene kitu senajan leutik jeung paranek oge ari Ajo jeung si Samid mah kawilang budak ngora anu galedek wawanen pok atuh harita kadenge si Jupri harita ngomong. Hahaha. Sok sia geura maju dewek kadewek ieu sakabeh ngagesayaga ieu. Sok we atuh lah geura pamitian atuh da kuring oge atuh geus siap. Kurang ajar sia. Tapi aing rada era euy gilu teh deuh. Asa kurang merenah ieu. Lamun dewek kudu ngalawanan bebenyit kieu mah ieu. Anu awak nangan saukur segede cucunguk dirames ku aing mentong wakag somong atuh sia sok sanajan aing leutik oge kawani mah ieu moal eleh kudu jarangkung gede kamari geuningan si lain ngajoprak di sisi leuweung waktu mamanggul Nyi Arum. Wah atuh eta mah kasebeleun aing atuh ngadenge omongan jakarana kitu ditujukeun ka manehna da eta masih Jupri beurikeun ka molotot beungeutna beureum huntu meneh kekereket bakat ku ambek lantaran manehna rumasa geus kateter jajaten ku jajaka anu ti heula nya horeng sabana horeng jakarana teh nu dianggap ngan saukur budak kamari sore atuh geus kitu masih Jupri keuleuh harita. Wah waktu cukup bangsanya kapancang para pamirsa ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-40 lo nya atur nuhun lo kumaha perhatosanana ujang kantun kasadayana kade hilap like subscribe komen sareng lonceng ujang kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.